Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes kelas genep kumaha keayaana sehatnya sadayananya. Dinten ayeuna orang diajar bahasa Sunda deui. Materina neraskeun anu minggon kamari. Tah, dinten ayeuna teacher bade ngasih contoh biografi. Contoh biografina nyaeta B.J. Habibie. Nah, dina biografi ieu aya informasi anu tiasa ku hideuk catetnya. Perhatikan ya. B.J. Habibie, Presiden katilu Republik Indonesia. Baharudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Kidul dina 25 Juni 1836. Anjeunna ngarupakeun putra kaopat ti 8 duduluran pasangan Alwi Abdul Jail Habibie sarta Raden Ajeng Tuti Marini Puswowardoyo. Dina paragraf ieu dicaritakeun tentang kalahiran B.J. Habibie sareng nami mamah jeung bapana nya, pun rama sareng pun bapana. Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan di 25 Juni 1936. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jail Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puswowardoyo. Nami pun bapana Alwi Abdul Jail, terus nami pun miangna Tuti Marini nya. Teraskeun paragraf kedua. Habibie nikah jeung Hasri Ainun Habibie dina tanggal 12 Mei 1862 sareng ngagaduhan 2 putra nyaeta Ilham Akbar sarta Tarik Kemal. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie di tanggal 12 Mei 1962 dan mempunyai 2 putra yaitu Ilham Akbar Tarik serta Kemal. Lanjutnya, sifat tegas dina prinsip tos ditembongkeun Habibie ti alit keneh. Habibie anu boga pikaresep naek kuda ieu kalengitan bapana nu pupus dina tanggal 3 September 1850 sabab kakenaan panyawat serangan jantung. Artinya, sifat tegas dari prinsip sudah diperlihatkan Habibie semenjak kecil. Habibie yang punya kegemaran naik kuda ini kehilangan bapaknya yang meninggal di tanggal 3 September 1950 dikarenakan terkena penyakit serangan jantung. Lanjut. Teu lila sanggeus bapana pupus, tidak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung pikeun nuntut ilmu. Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di SMA. Anjeunna mimitian prestasina. Di SMA, beliau memulai prestasinya
utamana dina pelajaran-pelajaran eksakta, terutama di pelajaran-pelajaran eksak. Habibie jadi sosok favorit di sekolahnya. Habibie jadi sosok favorit di sekolahnya. Sanggeus tamat SMA di Bandung tahun 1854, anjeunna asup Universitas Indonesia di Bandung. Tahun 1865 anjeunna menangkeun gelar doktor ti Universitas Jerman. Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk ITB, Universitas Indonesia di Bandung. Sekarang terkenal dengan ITB, Institut Teknologi Bandung. Tahun 1965, beliau mendapatkan gelar dokter dari universitas di Jerman. Habibie nikah tahun 1862. Tahun 1867 anjeunna jadi profesor kehormatan atau guru besar di ITB. Lanjut. Habibie kan setahun kuliah di ITB Bandung. 10 tahun nepi kahontal gelar dokter konstruksi pesawat di Jerman jeung menang predikat cum laude. Habibie hanya setahun kuliah di Bandung. 10 tahun kuliah sampai mendapatkan gelar dokter konstruksi pesawat di Jerman dan mendapatkan predikat cum laude. Saplak lulus, Habibie tuluy digawe di industri pesawat terkemuka di Jerman. Samemeh minuhan panggero Presiden Soeharto pikeun balik ka Indonesia. Semenjak lulus, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat yang terkemuka di Jerman. Sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. Di Indonesia, Habibie ngajabat jadi Menteri Negara Riset atau Kepala BPPT, mimpin 10 perusahaan BUMN. Dipilih jadi wakil presiden nepikeun ngagantikeun jabatan Presiden Soeharto. Tah, dina biografi B.J. Habibie tadi aya informasi-informasi anu ditepikeun dina wacana biografi tadi, diantarana hiji, ngaran anu diriwayatkeun sarta keluargana. Tadi sudah ya dijelaskan ya di paragraf pertama tentang nama Habibie, kapan lahirnya, terus siapa nama orang tuanya dan siapa nama anak-anaknya serta siapa nama istrinya. Nu kadua aya informasi riwayat atikan atau ngeunaan pendidikan. Tadi ada kapan Habibie mulai sekolah, kapan dia masuk SMA, sampai kapan dia mendapatkan gelar doktor dari universitas di Jerman. Nu katilu aya ngeunaan riwayat pagawean. Yang ketiga itu ada tentang riwayat pekerjaan. Tadi ada ya. Nah, setelah lulus, Habibie itu ternyata bekerja di perusahaan konstruksi pesawat terkemuka di Jerman. Anu kaopat tentang kegiatan hirupna. Tadi ada. Yang kelima karya-karyanya. Ya, terus anu keenam jasa-jasana serta penghargaan ka nusa jeung bangsa. Tah, 7 hal ieu kedah aya dina wacana teks biografi. Perihal 7 ieu harus ada ya di dalam teks atau wacana biografi. Siapa namanya, keluarganya,
riwayat pendidikannya, pekerjaan, kehidupan sehari-harinya, karya-karyanya, sampai penghargaan-penghargaan semasa hidupnya. Tak kumaha jelasnya, naon wae hal-hal naon wae nu kada aya dina biografi tokoh. Tah ieu teacher ngambil biografi tokoh pahlawan. Pahlawan bisa, orang sukses pun bisa. Karena Habibie adalah salah satu orang sukses. Namanya tersohor ya. Namanya sudah terkenal sampai ke luar negeri. Tah kumaha tiasanya naon wae hal-hal anu aya dina biografi teh aya 7 halnya. Tah sakitu materi ti teacher, insya Allah orang tepang deui minggon payun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Punten milih aya kalepatan ti teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.